Kade abdi ngemutan terutami kanu aranom itunya sakumaha aya dina supanduk. Moga-moga nu aranom sinjanten jalmi calon pamimpin di lingkungan di dunia dugi ka alam akhirat. Dan kade nu aranom ulah ngaguguk kana tekanan darah. Irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana Sayyidan Umar. Watak budak ora mah kahayang ngapak langit kemampuan nol. Itu sok tingali budak ora mah pagawean galatak keletek HSG macul mung dagang mung jeneng pimanaeun kahayang nama motor. Bapakna babak belur kuli macul nu dipikirkeun beas 2 liter. Nah anu HS mah kahayang motor. Liur teh budak. Lihat teh. Salah budak ora henteu. Ciri budak ora gede kahayang. Gugu entah ku kolot montong, da kolot mah hayang motor. Nu hayangna kudu berjuang mumpung gede tenaga supaya kahayangna teh bisa laksana besorangan. Kitu jeung agama. Ai jelema jak-jak tukang hees di gugu ku kolot beuki geunaheun. Itu lila-lila mah hayang kapal beak jeung imahna jeung sawahna. Budak ora aya kahayang ngapak langit alus ciri budak urang teh gede kahayang berarti sanggup keur neanganana keur ngagugu kahayang. Mate lamun budak Pak cenah abdi pameulikeun motor meuli we jang da loba nu nawarkeun oge. Cenah duitna nya neangan da nya hayang motor leumpangkeun nepi anya ka sawah. Tah di dieu cilakana jadi kolot oge katipu dedek budak ora. Itu komo anu alus mah matematikana. Boga bapak tukang tani panggil ku budak nu pinter matematika kana ngitung. Pak ka dieu aya naon cenah jang lain eta bapak ari tani melak pare teh make perhitungan teu. Nah cenah jang make kitu da di mah sakola di sakola diajar matematika. Urang boga sawah 100 bata paling untung menang 5 kintal dicokot gemuk sakintal setengah. Itu dicokot obat sakintal, dicokot ngulikeun macu jeung ngangler sakintal setengah, sesana teh 50 kilo. Salila 4 bulan. 5 bulan. Ngan kabagian 50 kilo. Coba sapoena kabagian sabaraha. Hati-hati tukang matematika. Itu kaceot kolot berpikir. Terus kumaha jang? Tah ayeuna mah bapak mah aya teripu. Itu sawah teh jual wae urang beulikeun kana motor itu ku abdi rek diojekeun bapaknya 50.000 we sapoe. Dah katibangna da eta. Hati-hati tukang matematika ngajeblakeun kolot teh ngasakilat. 50 kilo dibagi 4 bulan geus teh kairong. Cek budak 50.000 sapoe bapak teh kudu gagaya bunta sawah, calik-calik ke. Tapi penguan kalau ya, cenah jual we teh kitu mah 5 hektar mah, meunang sugan motor hiji mah. Gitu. Atuh budak ngoracan pernah diajar kana motor langsung dipanggolikeun. Nya 4 glining kalimana ge kan dengar temokan pejet. Itu cek bapak namana jang 50.000 sapoe teh wayahna Pak, motorna pejet dengan temokan batur. Matak ayeuna mah wayahna we kebon jual keur ngagenti ban hareup. Mimiti nek beak eta mah geus itu mah kereuyeun. Itu jual kebonna pake ngagenti ban hareup, pake deui ti sorodot ban tukang coplok. Itu ngain, mana jang 50.000 teh ayeuna mah ban tukang Pak nu coplok. Wayahna dapur we jual tah nek tumpur we teh mana. Nu salah lain budak kolot kacaletot. Itu madak warafaul mubtadaan bil ibtida kaza karofun khobarin lil mubtada. Budak ora kahayang ngapak langit tapi kemampuan man nol. Salah henteu emang masakna dirinya gugu entong. Banyak budak ora boga kahayang adu ngarep-ngarep pamere goreng patut eta. Lamun aki-aki geus leumpangna ka hareup tilu ka tukang 2 boga kahayang baru kudu dibere. Gitu, ieu mah aki-aki nu leumpangna geus di itu dipaksa cenah meuli motor nya beak jeung imahna. 4 kali ngagiliningkeun kalah tubrukan bejeuna we.
Eta hati-hati ulah sok kadaripun itu badai talabul ilmi nyanak tiung nupang alus-alusna ngarah ka puji ku batur setan eta oge itu malah aya nu ngadadak nginjeum ka tetangga daerah nek talabul ilmi saya teu boga tiung ngarah naon dititiung teh moal ka sawarga teu meunah keterangan ibu-ibu dititiung ka sawarga teh aya teu salat teu zakat teu puasa teu ngaji mah kana neraka jeung tiung-tiungna maridu-ridu maneh gitu tong sok dibabade aturan Islam mah ade ulah lawara itu mun bisa talabul ilmi teu perlu di baju di calana ge manjing sawarga gitu nya jeung borgon begitu mata tudung tiung di ibu-ibu disebut hijab naon hijab teh penghalang pangdenge itu mata ceramah mau balik itu ketika adanya cirikna ketutupan kutiung laan penghalangna sok zaman ditiung ajaran tanya di tukang anak budak gitu masih ngarora kena dia di mana neng ajaran ku bapak isukan tampok budak kena ditariung tanya di tukang mau ngajawab cirikna ketutupan kutiung duruk itu kira-kira mata penghalangan kenapa adanya madak dina rotinan kade cenah ibu kudu taat ka caroge da ditiung balik teh pasea jeung lalakina teh muruntuh kade nyeun dibereg ku ilmu dina rotinan ibu-ibu teh kaler teh kidul ceuk ibu-ibu cenah Pak Ustad cenah di urang teh mati iseun nyebut teh mati iseun urang ngayakeun rotinan besok poe naon cenah Pak Ustad kagok teu liar aing urang poe Jumaah we itu dareuh ngayakeun rotinan poe Jumaah sabada Jumatan ngajengkeun ke ibu-ibu rotin ya itu 2-3 kali mimiti ti ilmu teh temus badak carogena angkat Jumaah balik Jumaah teh ditanya ku istrina akang cenah ari ayeuna dinten naon ai siapa aing teh karek jol tos Jumaahan banyak Senin Jumaah mah aing Jumaah saya teh nganggap ka jelema linglung ka aing lain itu nah naonan cenah make nanyakeun poe Jumaah akang inget teu poe Jumaah inget inget teh kami aya poe Jumaah sok naon oh pada sok rotin saya teh poe Jumaah teh yakin teh geuning inget matak sing inget Kang ku sabab abdi mah poe Jumaah teh ayeuna sok rotin wayahna akang di imah ngejo itu beasna tu dina pabiasan heug siuk tapikeun bisi aya huutan itu heug isikan gede kasaraki teh kaos nureuk itu engke bari ngejo teh tong cicing pan piring urut isuk-isuk can dikumahan itu ada kalalaki geus rotin lah kitu na teh da memeh rotin mah hidang kade hati-hati itu wajahna cenah bari ngejo teh ngeureuyeuh bari kukumahan kade cenah itu papak eta popoean pakaian jahitan bisi kaburitan aing datang engke budak nu leutik manian eta kasaraki geus ngaji jadi kitu weureuh ya jelema piraku aing di papadahan ku ustad da cenah kitu mah mata abdi mah di Subang di ditu sarumping ibu-ibu pajengan cenah urang ngayakeun rotin antong bu oh nu negeri paling dilikeun aing mah dosa nu geus dieun kajian beutuh kajian di ruang we kacau sia geus kadarinya teh gitu nya kade cenah anak hayang jadi megar teh 7 bisi eueuh bener kasara kitu geus kabrak panimu we padahal ayeuna agama lain eta hasibu anfusakum introspeksi diri lamun ibu-ibu kami teh jelema dikawin berarti istri teh dibeli ku salakina ti dunya nepi ka akhirat ti luhur sayung rambut ti anak sosok dampal geus dibeli ku akad nikah nyawa na ge salakina nah kalau meuli mending kaya kitu itu jangan dipenda duitnya ongko kada cenah kang keur koropak di ditu da sok dipenda cenah ku ustad keur ngeusian koropak diperes duitnya ongko sina ngejo jeung urus budak ongko modar lalaki atuh 4 kali rotin gitu mah
Katakan dia mah ibu darong kapok ke saruping kali panjang aja orang agar nanti asu dia kacau aing geus dibawa kieu teh diarub aing masih teh itu pereun kan dia nya hanas tus teh yang sebagai jual kan pakai meuli udud dah daripada mari gua keur batur kapok teh daek kayak teratin deui ya prekeun we itu dina dicarekan mah usahanya besar lakina geus mah bisa ora kaya pajikan aing jabaran tadi nama hidang na aing jadi kieu itu pensiun usah bae hari tak kene geus ah moretin deui ada Islam teh hati-hati Kanjeng Nabi diisrokeun naon isro teh diangkatkeun ku Allah taala di mana minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa satu acana naik ke langit ke-7 Kanjeng Nabi ditengalikeun ka surga jeung neraka jeung situasi jalma nu aya di surga jeung neraka kareret Kanjeng Nabi aya sajajar jelema itu pananganna teh rangah we Pak naraplok we pananganna teh igug sirahna saur Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril api-api teh terang Kanjeng Nabi mapan kitu sadidal haya iwat tawadu DP hanap asor beunghar api-api teu gaduh pinter aling-aling bogdo eta sifat Kanjeng Nabi alhamdulillah eta teh narurun ka urang teh sifat eta teh aya nya itu nu bareng har oge lamun aya nu barang penda teh api-api teu gaduh teh sadidal haya iwat tawadu teh itu aya RT nagih pajak bayana we selacan gaduh eta nya beunghar ge api-api teh gaduh we pusingkeun teh ka RT itu salah alamat jelema teh itu cek malaikat Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril cenah eta jelema cing tarangkod kitu nangkod kana naon bisi anjeun teu uninga cenah Muhammad eta teh sebagian akhlak umat anjeun anu di alam dunyana carekeun nangkon kana naon cenah eta teh nangkon kana parabotna tarola bahasa lemas nama nangkon kana kanyut itu naraplok we Pak no gede-gede ting parabotna nu salah ngagunakeun kanyutna ceuk ilmu agama sing sasaning jalma anu pernah ngalakukeun jinah sakali maka hudang di alam kubur teh mamasna bakal sarua jeung gunung Uhud panjangna ti ka Bandung eta anu sakali jinah teh panjangna ti ka Bandung anu 10 kali jinah mah panjangna ti ka Madinah nya saleh-saleh gede na sarua jeung gunung Uhud nu sakali lamun 10 kali gunung Uhud panjangna ti ka Madinah itu untung cek Allah innallaha aliman hakima keur ngabuktikeun jelema nu kalakuanana kieu moal di alam dunya teu aya lokasina aya 10 di desa urang anu tukang jinah heuk dibuktikeun mamasna sarua jeung gunung Uhud maka lamun urang mah bakal katiruban ku gunung Uhud jeung masjid jami-jamina jalan tol oke mau belum kehalangan ku kanyut gitu encan anu ibu-ibu beda saidik banyak ya mama lamun barudak ngora disebut teh pemuda berarti budak ngora lalakina lamun pemudi budak awewe anu ngora awewena mata parabotna ge beda itu ka pemeget kanyut ka awewe mah kanyit gitu jadi beda saidik lah kanyut gitu. Lu istri ge sarua sok di gunung Uhud awakna anger panjangna ti ka Bandung mata lamun dibuktikeun jalma nu boga kalakuan kitu tungtung parabot ibu-ibu teh ayana di alun-alun Bandung ceuk urang Bandung ari ieu guha naon kitu salah kaprah kareta api bisa abus kalija nungar dina talang baga tepuguh stasionna gitu lain heureuy na kitab aya jelema nu jinah mah gede we pokona malah
Itu sekaya nu atohon apa pilihan di dunia aja aing letik di akhirat mah kudu moto. Nya. Aya nu nanyakeun, tapi da abdi mah kenging meser. Menang meser teh sawa jeung Gunung Uhud. Tapi abdi mah pamasihan sarua, masing pamasihan oge Gunung Uhud. Alasan. Mangga nyangakeun eta mah. Hayang wae badag parabotna. Cina sakali. Lamun dibuktikan ke alam dunia tapi aya mangbaga. Lamun jalma cina sakali dibuktikan ke alam dunia maka mamasna bakal panjang tidak ke Madinah. Mun urang munggah haji teu kudu kana kapal. Mapai kanyut. Nya, ngirijeun lempang. Nya, kana ojek. Ditinggalikeun ka Kanjeng Nabi mata umat teh narangkok we kitu. Aya kumaha cenah mangkaning abdi mah kungsi henteu kumaha gede. Lamun aroskeun tiasa cenah dialitan deui bisa. Keur aya di alam dunya mah tiasa diurut dialitan. Kumaha cara ngurutna matak diayakeun salat tobat. Carana kanggo ngaalitan kanyut. Nah, urang teh kena angkat ka leuweung. Salat tobat eta mah teu urang di masjid, sok euleukan masjid teh. Kuduna ka kebon. Mangkat ka kebon anak nyiru 2. Ji aturanana dugi ka kebon rawu taneuhna. Poekeun kana nyiru 2 nyiru baru salat tobat dirinya 2 rakaat. Ya. Terus beres salat tobat terus aoskeun istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aoskeun istighfar eta sabaraha kali entong sabaraha kali nu kudu dihitung taneuh nu dipoe dina nyiru rawu ku urang gosokeun kana rarai urang sing nepi ka barijilan getih. Eta salat tobat jeung ngaoskeun sayyidul istighfar teh paranti ngempesan kanyut. Kitu. Hantem ku salat tobat eta rot ngaletikan. Gitu nepi we katangkuban parahun nu peotna eureun salat tobatna bedegul ka puhunakeun ka ituna geus ngaletikan ka dieuna anger gude itu mata entong nenyakeun sabaraha kali salat tobatna sakempesna gitu bilih yang masane nyangka jarioskeun ilmu itu ulah nya kasinggung si aing boro-boro kasinggung dipapag ge kurang keneh. Entong ngerasa kasinggung tapi sing emut kana hidayah taufik Allah ieu teh pangemutan samemeh jaga dibuktikan kempesan heula ku urang ayeuna. Jadi tanpa ditanya teh urang geus kempes leuheung. Ulah gede keneh geus ditanya, yang geus disugu engke ku malaikat. Kagede teu jadi parabot teh kali sapoe urang sugu geusut. Malaikat nyugu kanyut. Lain heureuy ilmu ditinggalikeun ka Kanjeng Rasul di dinya teh itu di lawang neraka teh ngajajar jelema leuwih ti 40 juta nu kanyutna gede nu teu kungsi di kempesan ayeuna nu ibu na teh kitu mata kade teh ku Allah dibere parabot teh da mararaga henteu teh lah parabot teh eueuh wajas kitu we cing parurungku cing jarebleh ulah sareng ngagunakeun dawuh nu boga parabot alus eueuh. Naon cirina boga parabot alus? Lamun nya parabot alus masuk ditaremong-temong. Meuli gelas oge dina lomari kaca wungkul baya kadileueun ku batur da alus tapi parabot eta henteu ditemong-temong teh kucil teh. Salah ngagunakeun mah bakal jadi sawaja Gunung Uhud. Gitu. Gedena eueuh nu gede. Itu boro-boro nu ibu nu bapak wae anu buahna gogoyotan eta teh lamun ditubruk parabot bapak dengan sakieu sok ajaran teh di bumi bener kitu parabot urang ngan sakieu sok tubruk
ditubruk teh jeung buah-buah teh ngajak kieu ngasulit. Nah nu ibu kitu sanajan buahna nyumput oke ditubruk mah ngajak kieu kitu kan pada hari nu ibu-ibu masuk ngageber. Nah lamun ditubruk teh pan kitu ya bro oh berarti dikana. Nah ayo pamagat sementara bawa ukur di sadana halo gitu kade nya jeung tibatan ngebledug sagede gunung Uhud meni teu-teu kae ti ayeuna itu tetep tuna dina luhureun padaringan kukusan kege gider sorangan. Gitu.